berat jadi buser teh udah makan penjahat kumaha Indonesia mah negara aman tentram loh jinawi nyari aing buser gawe naon atuh ulang-ulang eta tadi udud mending sesek dada cikopi mending beak sabaraha hiji ini udah cikopi cenah bararingung pasti aing balik dicarikan di wae ku komandan push up aing ke kantor teh nomor telepon mending geus ku aing salabarkeun ka tiap warga yang bisa penjahat hubungi aing da nepi ka ayeuna walau da aya nu telepon ngadon nagih hutang can gajihan urang teh nah ini aing mending ieu heula yang ngagopud heula ngagopud heula coy da lapar aing ge atuh meskipun teu newa penjahat ge wangga ngagopud kira-kira naon jero anjing anu jualan keripik bonteng kayak daerah mana ieu daerah Indihiyang sedia keripik bonteng tahu kotak tahu bulat segala tahu ada nah di hiji keunya yang keripik bonteng beli koin tuh anu nelpon sahanya Junaid karena nama kayak si Junaid asal nama itu di Pagendingan. Halo kieu Pak abdi teh bade laporan kumaha Kang di kampung abdi aya pencurian tangkal sampe. Oh gitu Mohon Pak punten pisan ninggal ka dieu. Oke siap meluncur. Aduh anu kabangsatan sampe di ditu atuh kasus teh ulah kabangsatan sampe atuh maling-maling imah atau naon gitu maling-maling satelit atuh wow sana iya masih Junaid da aing pernah ka dieu baheula ngopi aing teh ditawaran Net Atuh saha Net sia anu nelpon aing tadi Mohon Pak aya naon itu biasa ya periogi Pak hanya aing ngajudul di dieu mangga tuh ka lebet ngobrol apa di lebet ya atuh apa kemana wae air bapak tarang ka dieu urang teh rada sibuk ieu teh urang teh keur menangani kasus jeung menyelidiki pencurian satelit di luar angkasa. Oh hebat bapak eta kapandangna kumaha anu maling satelit teh Pak Kan kamari siaran TV areueuh KB terakhir teh kamari Persib main jadi tingkar roceak nya ku saya anu menyelidikina gitu jadi kumaha ieu teh anu maling sampe teh padahal mah atuh maneh teh ulah kepalingan sampe imah atuh atawa naon atuh kenteng tuh atawa gunung atuh laporan ka urang teh imah sampe kamari aya maling hayam kamari deui aya pencurian maling rambutan kasus yang ditangani ku urang akhir-akhir ini tidak ada yang berbobot net ieu teh imah mah teh heula lain mohon iya Pak bumi abdi mah luasna 15 bata aya lotengan WC-na 50 kamarna aya 100 satu mungkin ieu mah leutik kieu kamar 100 WC 50 ya teh itu orang teh salah kadenge gitu teu atuh Pak bet kudu lepat sagala cek urang gitunya anu imah siga kraton da urang mah imah sultannya asa teu mungkin imah leutik kieu nepi ka WC 100 sabra 100 kamar 50 itu di mana Pak hilap teh can wisan bade ngaleut naon naon we urang mah naon we lah tapi
Cikopi atuh. Wah naon wae tapi Cikopi. Salantosan tuh kedapnya Pak. Cok. Oh, si subuh tadi. Lah. Mangga Pak. Nah, China saeutik ini. Waduh Pak, China kan halodo. Aduh. Mahal. Nuhun mahal. Ditampi atunya. Mangga Pak. Wah, benar. Jadi kumaha ieu teh kasus pencurian sampo teh. Oh mohon Pak. Janten kieu. Tadi teh abdi teh ka kebon. Tangkal sampo teh aya 10 nya Pak. Ya. Pas ku abdi dihitung deui, nahangan aya 8 tangkal. Terus Mohon Pak, teu aya satangkal. jadi maneh teh laporan ka urang ngan leungit sampai satangkal. Mohon Pak. Aduh.